Alah kunaon ieu internet teh loading. Sapatu teh kunaon geus kotor deui. Boga budak balalader, pamajikan bawel wae, pimpinan anyar di kantor loba aturan. Di jalan macet kieu jadi capek mawa motor teh. Mineng urang teh hadirin kajebak ku kakesel jiga kitu. Luh lah, alah aduh uring-uringan nalika mayunan masalah. Padahal nalika kitu teh saatna anu tepat pikeun diri urang syukur ka Allah. Coba tengali keayaan batur mah hayang ngabogaan masalah jiga urang teh. Nu ngaharepkeun gaduh murang kali, ngaharepkeun ngagaduhan padamelan, ngaharepkeun ngagaduhan handphone, ngaharepkeun ngagaduhan kendaraan, bumi, bahkan ngaharepkeun gaduh istri. Ari urang inget kana perkara nu sederhana jiga kitu, maka bakal ngarubah pola pikir jeung kaayaan hate urang. Bakal ngaringankeun masalah nu aya karudet karungsing kaamek jeung kasieun dina hirup teh. Bener masalah mah tetep aya, tapi jiwa urang bakal kuat. Akhirna masalah bakal enteng di sing hareupanana. Nalika motor mogok, urang langsung mikir masalah mogok mah da biasana dina kendaraan. Lain baheula teh hayang boga motor teh. Dagang giliran teu payu, ulah ningali teu payuna, tapi tingali urang bisa dagangna. Geun wae da layan dagang mah untung jeung rugi. Da teu mungkin rugi terus, pasti aya untungna. Jeung teu mungkin untung terus, pasti aya rugina. Loba batur mah anu hayang posisi jiga kieu sanajan leuleutikan. Tungkul kajukut tanah kasadapan, terus ningali kasanapeun, jeung terus ningali karunia Allah pikeun diri urang, jeung tingali kaayaan urang baheula. Lain hayang urang ngabogaan kaayaan jiga kieu teh, anu baheula mah urang teh teu boga. Tah mikir sapertos kitu bakal ngabuka syukur anu dijanjikeun ku Allah, la in syakartum la azidannakum. Urang loba kufur kana nikmat Allah teh, rizki teh aya deui. Coba lamun urang ageng syukurna hadirin, ditambah nikmat ku Allah terus-terusan, nikmat anu ageng pikeun diri urang nyaeta kekuatan jeung katentreman hate, sehingga masalah nu aya jadi leutik pikeun diri urang enteng di sing hareupanana. Sakali deui nikmat nu ageng pikeun diri urang nyaeta kekuatan jeung katentreman hate, sehingga masalah nu aya jadi leutik pikeun diri urang enteng di sing hareupanana.